Lamun jelema ngarasa benar berarti salah kan? Lamun jelema ngarasa mulia berarti hina kan? Lamun jelema ngarasa bersih berarti kotor sebenarnya teh eta. Nah kan rasa eta nu diwariskeun tina kasalahan aja. Jadi manehna boga pamadegan bisa taat teh ku boga ilmu, bisa teu maksiat teh boga kekuatan ilmu. Sanes kitu gitu. Urang teu nincak maksiat, urang bisa eureun tina maksiat. Estuni dijaga diraksa ku pangeran. Lamun teu dijaga teu diraksa ku pangeran di panungtungan zaman demi Allah ta urang sararea teh maksiat. Da moal aya diasanahan kana gelombang kamaksiatan akhir zaman. Pangeran urang nu ngajaga nu ngaraksa. Sangkan urang teu balik deui kana maksiat. Sangkan urang teu nincak deui kana maksiat. Urang bisa taat sanes ku kakuatan. Kerasa ka masa pangeran masih hantana gak ke urang keur bisa taat kan gitu maksudna.